Pada zaman kapungkur basa di Wengkon Pensil Bogor aya hiji kerajaan anu namina Kota Tangguhan. Kerajaan Kota Tangguhan dipimpin ku raja anu namina Raja Swakalaya sarta permaisurinya Ratu Kubabaya. Kerajaan ieu dipimpin ku raja anu adil sarta bijaksana serta hamparan tanu nan sempurna midamel rahayat Kota Tangguhan hirupna makmur. Nanging sanjakalna sadaya kemakmuran sarta katenteman eta acan keneh bagi raja sarta ratu kerajaan Kota Tangguhan acan keneh nagadihan Hai salah dikuring, parantos langit kalintang urang nikah, nanging tu acan oge dikalinyai salah. Sabar pemilikan kuring, orang paratos usaha ayeuna di urang ngadoa supados Pangeran Guragiro ngabulkan dua urang. Sanggeus eta kuring bade ditapani Allah. Sanggeus eta raja oge megatkeun haturan Juragiru angkat bertapa di leuweung. Sanggeus sababaraha sasi saterusna. Dua sarta usaha raja sarta ratu oge dikabul. Ratu akhirna ngandung saurang putra. Kuninga perkawis kasebat. Raja Swartalaya bingah pisan kituna megatkeun haturan ngarayakeun kehamilan sang ratu Purbamana. Wahai penggawa karaton, dieun undangan karahayat supados suping ka karaton ngaturan karayakan kehamilan sang ratu. Siap, silakan. Penggawa oge Juragiru midamel undangan sarta nyalabarkeun rahayat supados sumping ka acara kehamilan Ratu Purbamana ka ratu. Bawara, aya wartos nyenangkeun hatutan yang sadayana anu parantos labi ngantos wartos ieu. Kegiatan Ratu Purbamana parantos nyambut ending sabdina rahayat kerajaan Kota Tangguhan di pabri haturan nyondong ka karaton. Haturan ngarayakeun kehamilan sang ratu, urang atuh ditindak. Kuring kedah ngabatun seueur buah-buahan aturan dibawa ke karaton enjing. Iya leres, enjing kuring ege bade ngabantun sayur-sayuran, kenging panen kuring. Wah, oge tuh wanaja anu nuju mari untuk dioge mengontrol lepet adi dapat kakak itu menyangka gabung sababaraha warsi saterusna putra anu dikandung ka sang ratu karantos lekon sarta beranjak remaja. Raja Swakalaya masihan ngajenengan jaktos Gilang Rukmini. Manehna dijurukeun kalawan paras anu geulis sapertos idungna. Nanging dibalik kaendahan paras kulturna aya sifat anu henteu disukai ku seueur jalmi. Anjeunna oge pisan sombong sarta oge sarakot. Perkawis eta margi putri Gilang Rukmini dimanja pisan ku kadua kolotna. Naon oge anu dipenta bade sok dituruti. Nanging sanaos daun masa pertos eta sapena rahayat Kota Tangguhan angger menyayangi nasa pertos anakna nyalira. Ugi di hiji dinten yang hareupan tepang tahun putri Gilang Rukmini manehna mundut uji hal ka bapana. Ayahanda waktu deui warsi kuring, antos kuring mundut kado anu istimewa pisan. Kado naon anjeun palai kuring? Kuring mundut disabar-sabar rambut kuring ieu dipasangi ku butiran berlian. Kahoyongmu ayeuna keuleuhan pisan putri kuring. Teu keunge keuleuhan dina kan perhiasan. Leres putri kuring lainna pariasan anjeun paratos seueur. Sumawonten anggota jeung oge hampir sadayana dipapaesan berlian. Mending beunang eta urang agoh haturan rahayat Kota Tangguhan. Henteu paduli, kuring angger pala di dinten deui warsi kuring dibikeun. Ku menangis membayangkan Dinten tepang tahun putri Gilang Rukmini oge anjog rahayat Kota Tangguhan sareng Raja Saparatu ngariung di Balairum Karaton aturan ngarayakeun tepang tahun sang putri.
Maranehanana sadaya kalawan sabarengguan kedatangan Putri Gilang Rukmini. Telami saterusna Putri Gilang Rukmini oge semping kabalairum karaton kalawan angguran anu gumerlap pisan di perhiasan intan berlian. Ningali kedatangan Putri Gilang Rukmini, Raja Swartalaya oge ngabagjakeun sang putri kalawan senyuman anu mereka. Begitupun kalawan sakumna jalmi anu aya di balai. Putri kuring anjeun tuwungu barobah kanyaan mojang sawawa. Sanes kanjalmi sepuh anjeun anu nyaah ka anjeun langkungna rahayat kuratan Tuhan oge manyengu pisan. Dina kawujud nya rahayat kuratan Tuhan. Maranehanana mikeun kado kang kalung emas ieu haturan kado tepang taunmu. Tah pakailah kang kalungmu putri kuring. Hah? Kang Kalung? Iya awal pisan kalihan. Kuring untuk sudi makena. Nah anjun ngajeng berkawis kasebat. Tidak nama anjun wahai putri. Laras putri, naon kau ngalang ingkeun berkawis eta sumawotan di hadapan urang anu miantoskeun putri menggunakan kang kalung kasebat. Kuring henteu paduli. Kuring henteu parai makena. Kang Kalung eta awal pisan. Cai anu nenggelemkeun karajaan ku tatanggahan kasebat ngalaman parobahan kelir nyaeta ti kelir bulau. Cai barobah kaayaan bercahaya kelir warni alatan ti sosoca Kang Kalung bagian anu dipikeun saka ancur ku sang putri Gilang Rukmini. Akhirna kerajaan ku tatanggahan oge ical rubih barobah kaayaan telaga anu boga warna-warni. Kukituna telaga kasebat diinganan ku rahayat kerajaan kalebah kalawan jenengan telaga warna. Spirit clear where my trust Kahayat sang ratu. Bukannya ratu. Dialognya mana gua? Ini lanjut. Bos dulu dah. Tah pakailah kang kalungmu.